Allah. Model Allah nyiksa ka urang nu keur hadir tolab ilmu engkena disiksa wenang bagi Allah. Da sabab pilu kulli mungkinin aw tarkuhu. Teu wajib Allah ngaganjar jelema nu salat, teu wajib Allah ngasupkeun ka surga jelema nu sok salat nu sok ibadah. Wenang hukumna lamun Allah wajib berarti Allah butuh ku makhluk mata urang rek ibadah Allah moal rugi, urang rek maksiat rek neraka Allah moal rek rugi, lamun urang ibadah Allah moal rek untung. Dan ibadah sagala rupa eta mah jang urang. Nang harulong nya we. Keur nalak-nalak merenya. Oh iya ini si dalam teh. Alah. Mudah-mudahan ku barokah salam atuh arwi ti dieu teh sing harasil cita-cita. Amin. Urang tawasulkeun Gusti, abdi tawasul ku pangaosan dina ieu wengi rumah di sing tambih sakinah mawaddah warahmah. Amin. Gusti harapan abdi teh putra-putri memeh maot abdi teh hayang barisaeun maca Quran. Amin ya Allah. Hayang nyarahkeun ka pangeran. Sabab lintang ti kabingah abdi lain anak abdi jadi profesor doktoran sanes. Sanes anak abdi jadi kopral, balokna genep eleh keneh ku urang kampung Cinawa Saranten. Cisaranten. Eleh balok genep oge ku urang kampung Cisaranten. Urang Cisaranten mah balokna ge lain genep di papangul padahal. 35 ketokna. 4 meter setengah panjang. Abdi sieun ketika abdi maot Gusti, budak abdi can bisaeun maca Quran. Ketika abdi maot Gusti, palang siang abdi kacida rugi jadi kolot, kacida jadi rugi anu teu sampurna. Lamun ninggalkeun anak abdi teu apaleun aqaidul iman. Teu apaleun Fatihah, teu apaleun maca Yasin. Batur maca Yasin manehna leweh we. Hanya kalau bapak itu mau jadi bahulah goblok kan kurti bang lewe matak tekankeun Gusti abdi memeh maot anak-anak abdi teh sing soleh-solehah. Amin. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim Allah. Saya sakitu. Mah. Sing ngerasa sieun ketika urang maot budak urang teh lemah dina agama. Rakeskeun Gusti memeh abdi maot kitu. Gusti memeh abdi dipunut teh Gusti. Sing soleh anak abdi teh. Gusti sing areling heula anak abdi teh. Halo. Nah jarempring teh. Fokus. Keung. Fokus ah. Aku keung kieu nya euy. Allahu Akbar. Siapa? Mandalika bojong kokosan. Cakep. Pohoeun euy. Mandalika bojong kokosan. Cakep. Ngalah salam di kaitan. Cakep. Urang buktikeun ieu kacintaan urang sebagai urang Islam teh yuk nu kadua kali nama ngajawab salam teh urang tarikan. Siap. Hayu gitu. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kue opak permen relaksa. Digantelan keripik lantak. Cakep. Alhamdulillah nu kadua kali nama ngajawab salam teh nu dipipir nu nyangkere nu nyangigir nu esot-esotan nu ongko-ongkoan nu cimogo aya nya kabeh kompak kitu ge meunang maksa bari saeutik rada nyentak di dieu mah semangat memang kudu kitu pamuda mah hidup pamuda Hidup. Hidup. Hidup.
aku suara abah-abah we. Halo Bapak. Gimana batuk? Kemana kenapa ini tiada aduh. Jagoan jaya halo dia abah. Cek abah. Ayo cek euy. Karunya jagoan halo. Ada naga hakayon ja. Ini. Luas ya. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa liyuriyahu min ayatihil kubra wa yublighuhu darajatal mustaqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al-ayat maknanya wallahu a'lam bimuradi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man hafadha 'ala sholawati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qaruna wa Fir'auna wa Hamana wa Ubay bin Khalaf. Tabarukan bidu'a